Asolali ngasok pondok ngasok panjang ngasok ngaroyok ke jalan Bu RT, Bu Yeni, Bos Tika, terus Bu Susan. Galopaku Noka masuk Pajajaran tempat payung kadilan walah disalaman heula jang di kondangan Bapak Kades Bopus Dias cacat tangan Siliwangi kerepenangkan gagah patokan amah jang alah neng iya kapahlawana jero bakti perjuangan ayo ibu ayo lama kejayaan Bapak Kades Dayan Mager Siliwangi kerepenangkan kiwari gesumalan putra pajangan jarangannya wawanginan tambah mekar sajagat raya sumapan angkuh lungkuh tora sabar tidak takut nang teringat Bapak Kades bersama jeung Bapak Kades kinanjang Bapak Kades Siliwangi kerepenangkan bala kacapangan wangsit Siliwangi zaman ladeng galupaku buka masuk pajajaran ibu-ibu tempat payung kadilan tepuk tangan atuh luar biasa Pak ayana di kondangan ayo Bopus ibu Mararajak ayo Warisa ibu PKK ayo Mararajak ha Jogja alur cacat Bapak Kades Karang Taruna Siliwangi ayo Karang Taruna kerepenangkan tung apa katung kapahlawana jero bakti perjuangan ibu-ibu nade payun anu mager anu manang Bapak Kades anu mager deui papayun heula bagena bali mangkal bulan tapi sering dolan Bapak Kades deui makan bareng karo babaturan Bapak Kades rame-rame daguguyon Bapak Kades deui semangat ningan disungsing Bapak Kades singan dituju Gunung Jati aturan Ibu RW anu mager anu sayang dasarangan Ibu RT anu mager disayang sayang Gunung Jati tempat wong sedang kepala katung cilik lanang wadah tua
Suwarno jaluk rizki ning kuasa ibu-ibu dari payun deui bayar laguna muter-muter kota Cirebon arengetan arebon tukang beca gawe pada wadon ibu RW anu mantan kapayunan bagian beli unggal pulang tapi sering dolan angkat mereng karo babatura rame-rame dagu guyonan sebab anak ning desa Mesi sing dituju Gunung Jangti aturana Postika anu mantan anu sayang Postika deui anu bager kapayuna